Suku kami ngajar bos eta di jembatan gantung eta meni reuas kami codah. Ari maneh Sarti buru-buru meureun maneh menyeberang nak Teh codah aan caat kan suku kami bae nu teu boga mata. atuh Sarti sarua bae boga mata teh entong disimpen dina suku dina ieu Cek, kami mah rada curiga eta kana jembatan. Ongkoh anggaranna gede, tapi nu dagang langkung teh jembatanna. ulah sok nyieun pidorakaeun bae Sarti mun ngomong teh jep pidosaeun bae. Urang kudu nyaho eta anggaran leutik dikemenakeun. Ya urang mah rakyat, urang boga hak supaya urang teh supaya nyaho anggaran eta teh dipake naon bae, Cek. Urang kudu wani. Tah coba urang tanya ka salaki urang yuk. Bapak budak, kadieu, kadieu. Aya naon Sarti, mana guguruwokan bae, pugukeun tengah poe tangange, aya naon, aya naon. Oh iya, sarua bae jeung si Odah. Sakieu tangangena coba menira riweuh bae. Coba urang minta nginum ieu. Aduh, teu kawawa haus. Lain kitu hea, abdi memehan beta diragad na jembatan. Karakter poros doang iya, mencen karakter poros beneran, ho meureun melang. Astagfirullah si Aa, eta aing ngomong menit luas. Meureun. Atoh meureunnya lamun pamajikan ragad di jembatan. Neng Sarti makan kenyang Kang Edo. Maneh apal teh, Dok? Apal naon, Wak? Atuh eta soal pembangunan jembatan, kira-kira anggaranna sabaraha? Bujeng-bujeng apal, urang pagawean nguplek bae di sawah pugu. Boro-boro apal kanu-kanu karar itu. Tapi dipikir-pikir, asa kamalinaan oke. Kiraku, Dok, jambatan awas kitu anu cenah kadengena anggaranna gede, tapi piraku make awi. Ai menurut wa eta kudu kumaha kitu atuh jembatanna? Atuh sahenteuna minimal ku beusi ulah awas kitu coba make awi. Kan eta pibahayaeun doang kitu teh. Wah, apal teh eta anggaranna sabaraha? Heueuh nya baringung pugu wa oge teu apal he. Itu anggaran sabaraha? Cuman ieu aya hawar-hawar gede cenah ieu do anggaranna. Nya Pak, coba urang kudu kasahan nanyana. Kumaha lamun urang nanya, bae ka si RT. Setuju teu? Aya naon? Aya nu bisa dibantu? Pak RT, apal teu anggaran eta jambatan gantung sabaraha? Apal henteu urang hayang nyaho. Oh iya Pak RT, piraku unggal poe rapat di desa sampai teu nyaho eta anggaran sabaraha. Oh, emangnya Pak RT unggal poe rapat di desa teu nyaho anggaran sabaraha. Aing naon baik kitu. Namun di desa rapatna adaran senekon kumeureun. Sabarahanya? Bu Bapak kita apal. Ya urang kumaha lamun tanya ka Pak RW bae. Setuju? Tah, mun kitu akur satuju. Ya nak, aing mules heula itu luas. Aya naon budak ieu mau diwekwok amat. Aya naon? Ieu Pak RW. Ieu mau warga anu nanya ke kami terkait anggaran atau biaya pembangunan jembatan gantung ieu. Sugan ai Pak RW mah apal kana anggaranna. Pugu ieu ge asa-asa masalah biaya mah teu apal pasti itu. Ting 30 juta, ting 60 juta. Can menang info anu pasti. Coba nu jelas Pak RW, mak nya teu apal kana anggaran. Pan aing geus ngomong tadi ge aing mah asa-asa. Ha iya saruana nya RT jeung RW saduana. Teu nyararaho, ieu mah sarua bae nu lolong jeung nu pecak. Kumaha urang lamun nanya bae ka BPD. Pasti BPD mah apaleun samun sok ilu rapat di desa. Manehna nu ngasahkeun biayana. Pasti manehna mah apaleun. Lain aya naon kita tadi katingalina ngan riweuh bae riweuh.
BPD, apal tuh eta biaya jabatan gantung itu sakumaha? Maraneh teh geus bener nanya ke saya. Dah pasti saya mah tos hafal atuh BPD teh. Karkia di BPD yang sombong. Laju sabaraha apa Bapak BPD anggaran jeung jembatan gantung eta. Setahu saya itu anggarannya 60 juta. Tuh, 60 juta. Anggaran segede kitu, jambatan doang kitu. Urang ulah cicing bae. Kudu ditanyakeun ka Pajaro bisi mah dikorupsi. Coba ageran nanya ka Pajaro pan rugi warga kabehan lamun dana desa dikorupsi ku Pajaro. Tawani punggah urang menanyakan ke Jarona ge. Nah, kumaha lamun Pak RT jeung Pak RW anu nanya. Tah hari kitu mah kumaha lamun Bapak BPD bae anu langsung nanya ka Jaro. Lamun kitu mah demi keterbukaan dan kejujuran orang langsung bae taroskeun ka Pajaro. Numpun Jaro ja kabehan ngomong ya. Jadi kieu, Bapak, Ibu, BPD, RT, RW. Eta sebenarnya anggaran awalnya eta kita. Ya. Cuma karena aya efisiensi ya di kabupaten, dipotong ya dana desa ya. Jadi dengan 20 juta. Makanya memang rencana awal eta tadina jembatan pakai papan, akhirnya pakai awi dan duitna eueuh. Karena kami ge ya lain semata-mata ngabangun eta asal bangun bae. Komo aya nama kami ya. Aya aplikasi jaga desa di kejaksaan. Jadi kami teh setiap laporan eta kudu diinput ku kami ya kana aplikasi. Di situ percaya ya kabehan ya. Ditinggalikeun ku Jaro aplikasina ieu nya. Naon eta anu disebut aplikasi jaksa jaga desa ya jika gitu tah jadi lamun dibilang kurang mah kurang eta emang mana daek sarti odah nambahan duitna mun RT jeung RW siap tuh nambahan nah bawa BPD mah ya bisa ya nambahannya siap tuh BPD nambahan tah lamun kabehan arembung mah kumaha lamun ayeuna Jaro anu nambahan. Setuju? Setuju.